bisa dicaskeun. Mun urang di imah os Kana mobil, kana mobil. Heeh. Mangos bawa mobil listrik. Heeh. Ngakuateun atuh. Heeh, kan mangosna dibere. Cari motor meureun. Maos dibere ieu. Heeh. Paragi ngecasna, ditaplokeun di garasi. Model kitu. Paragi ngisi kan. Cara urang mah naon? Kudu boga dapur nya. Beli dapur deui. Mun maos meuli mobil teh dibere. Oh, cara urang mah paragi ngecasna naon? Oh, berengan maksudna urang aya. Powerbank deui kitu. Maksudna KPLN lagi teu bisa lain nu 1000 2000 meureunnya gede. Oh, boga dapur ieu teh nyeuna teh di imah teh nya dapur, ieu dapur listrik. Itu, maos teh di garasi ge sedek ieu tah bos urang ge tas segede kieu. Terus? Iya dikena listrikeun PLN. PLN sabaraha watt? Maksudna sabaraha watt? 1200. Kuat ini eta. Heeh, imah beda deui, Os. Oh, lain deui utus. Mentak kudu anu imah eta teh kudu ribuan watt. Jadi teh kudu masang deui gitu. Jadi lamun Mang Awas kudu dijieun 2. Tah mun Mang Awas meuli motor listrik. Di Mang Awas 800. Tah dibere we cenjeran teh Mang Awas teh tidak teh kudu make stabil deui ka dieu. Karena Mang Awas tojoskeun ka dieu kan disaring ku stabilizer gitu. Lamun listrikna leutik, lamun 1200 mah motor ge tojoskeun langsung. Ai motor meureun paling tinggi 2000 paling tinggi. Aya nu amun sapeda gope motor teh 1200 2000 nu mode MX na teh 2000. Berarti lamun urang mode gede geuning nu mun urang make 1200